Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya apel palid, cik hiji riwayat apel, cik hiji riwayat lima buah delima palid. Dicokot eta si apel, beteng pan lapar digegel eta si apel, beres digegel ingat ke pan ieu apel boga batu. Moal mungkin ieu apel ragag ti luhur langit, pasti ieu ragag tina tangkal, sedengkeun ieu tangkal pasti boga batur. Inget kana naon? Inget kana dosa. Kumaha ieu lamun nu boga apel teu ridoeun, sehingga ieu apel asup kana jero beteung, berarti nu asup ka jero beteung eta barang haram. Lamun barang haram nu asup maka bakal ngajadi daging anu teu bener. Tidinya emut manehna bo ieu nu di dahar apel batur. Kumaha lamun ieu aya pertanggungjawaban di akhirat barang di dahar barang batur. Ceurik si pamuda ngadahar apel palit karak sagegelan. Kumaha lamun kapotong ku ajal kaula aya eusi dina beteung barang batur barang haram. Kumaha pertanggungjawaban jaga di akhirat? Maka akhirna gaduh inisiatif rek disusul ieu tangkal apel. Disusullah ku anjeunna ieu tangkal apel. Malah cik hiji riwayat babaraha poe kakarak kapanggih ieu tangkal apel aya doyong kana cai kieu diakurkeun buahna. Oh akur, ieu yakin tangkal apel eta geus aya urut ngegel sabelah. Diteangan lah nu boga tangkalna aya aki-aki kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ceng? Ieu kebon abah, mohon. Eta tangkal apel nu doyong ka cai gaduh abah, mohon. Aya naon ceng? Ieu abdi tadi nuju wudu, beres wudu aya apel palit dicandak ku abdi digegel. Pas beres abdi ngagegel ieu apel, emut bahwa ieu apel batur. Abdi rek minta halalna ka abah ieu apel ku abdi di dahar wios. Kumaha cik aki-aki kolot? Moal dihalalkeun ku kula. Atuh bah apel palit ieu, oh apel-apel aing diulahkeun ku aing. Cik aing moal, eta si pamuda pias. Terus bah abdi kumaha ieu? Abdi sieun ngajadi dosa. Menta ridona atuh ieu sagegelan lah. Nu konghek ku abdi saeutik. Moal. Tidak semudah itu menta hampura cik si aki-aki kolot. Aya persyaratan teu bah? Aya. Lamun anjeun hayang diridokeun ku kula, maka ieu kebon kula lah anu hektaran urusan ku anjeun selama 5 tahun. Engke lamun datang ka 5 tahun kakarak ku kula diridokeun eta apel. Boh. Lamun ku orang warung sugan eta dituar tangkal apel nanti. Pohara amat ieu beungeut dia cik urang teh. Apel hiji ge. Iya mah begitu cik si kolot aki-aki kolot teh moal dihampura ku kami. Lamun anjeun teu lulus ngurusan ieu kebon kaula. Kumaha cik eta pamuda? Abdi rek mikir heula nya cenah bah. Sanggup jeung henteuna. Aya mangga sanggup. Diridokeun teu sanggup moal. Eta si pamuda ngahulang. Iya sanajan apel hiji ari tamah di dieu teu aya ridho nu gaduhna ieu bakal ngajadi siksa. Siksaan Allah mah banget perihna, sedengkeun neraka malila eueuh tungtungna. Tapi di dunia hanya 5 tahun masa kedeung. Karena hayang ridona disagupan ku eta pamuda. Cik eta pamuda siap bah
abdi ngantosan kebon abah 5 tahun. Asal abah ngahampura dihampura cik abah teh ngan kieu ente salila 5 tahun ulah barang dahar ti kebon kula siap bah der eta ku pamuda di urusan kebona di caangan hayang mentarido apel hiji datang 5 tahun kan dicatat ku si pamuda misalkan tahun sakitu bulan anu tanggal sakitu jam sakitu encan pas mah karena waktuna can waktu datang ke siapa begitu pas karena waktuna datang si pamuda bah abdi menghadap ayo nonceng iya waktosna tos dugi bah iya tos 5 tahun pas jam nage pas oh cik si abah tereh amat ya ceng parang sahabat makamari kene iya bah cenah abdi gaduh catatan kumaha diridokeun buah apel nu dituang ku abdi encan pan ieu abah teu sesuai janji aya keneh hiji syaratna cenah rek diridokeun kitu kumaha dirokeun can encan aya keneh hiji deui silahkan tama anjeun lamun teu setuju jeung syarat nu kadua berarti saumur-umur anjeun moal menang ridho ti kula jaga di akhirat disiksa anjeun naon bah syaratna siap teu atuh tergantung bah kitu kieu syaratna ceng abah boga anak awewe hiji-hijina nah mulai urang asup karena bab iya abah boga anak awewe hiji-hijina disebut simatawayang lamun anjeun sanggup ngawin anak abah ku abah diridokeun cik manehna teh geulis teu bah manusiawi pan sanajan teh ge syarat geulis teu bah anjeun ngahina ka anak abah nanya geulis atuh bikang mah geulis kabeh ge ngan kieu ceng anak abah mah eueuh mataan waktu pamuda kaget teu salah denge Pak teu aya mataan eueuh mataan saduan langsung pan kabayang ku manehna eueuh mataannya pecak sanggup tuh lamun teu sanggup moal diridokeun siap bah cik mana teuing lah eueuh mataan daripada teu menang ridho berikut eueuh ceulian piraku bah ceulik eueuh kupengnya tuh geus dibayang ku mana mata eueuh ceuli eueuh bo hayo siap teh kek cenah bah abdi narik napas heula ngapan dipikir ku mana teuing lah eueuh ceulian ge yang penting mah aya liangan cik urang da mah lain cik itu mangga bah siap wios teu aya cepilan ge oh tambah deh ceng eueuh irungan ceng bah jelema lain jelema aing bapana ge eueuh irungannya cik mah ponges bah atuh ponges warung cik manehna hulap nerima kenyataan bah ceuli eueuh mata eueuh ka irung-irung eueuh malah ceng letahna ge eueuhan atuh moal bisa ngelel atuh tiku ngelel dia letahna ge eueuh cik manehna ieu meureun beungeut jiga papan sugan sagala eueuh di dieu rata siap teu kumahanya hayo anjeun terbuang sia-sia 5 tahun ieu syarat terakhir siap bah siap malah ceng eueuh leungeunan jeung suku-suku ceng eueuh
cik mana bah jelema ta bola atau meureun buleut kitu nya rata juga balkan berharga iya jelema gitu lamun tah mah urang nu nanyana ai liangna bah aya atuh henteu tah mah jelema saleh ieu moal nanya ka dinya moal ayo sanggup tak pasian waktos abdi bah kanggo berpikir mangga ngahulang eta si pamuda cik manehna akhirat mah eueuh tungtungan lamun disiksa ku Allah siksa anana eueuh bandingkeun dunia mah sakedeung daripada disiksa di akhirat mending keneh ripuh di alam dunia laju namah nasib kula murung ngawin awewe jiga balken oh nanaona tapi mainan kan tetap manusiawi berat menerima kenyataan pohara amat ieu nasib gorengna tetapi sieun karena siksa Allah tungtungna daripada jeung Allah urusanana mending keneh ripuh di alam dunia datang dari kasih abah siap abah dengan awewe jika seperti tadi siap wios abdi mah yang penting abah ridho apelna ku abdi di dahar 5 tahun yang lalu aya moal di pamuda kitu ngabadeg keneh dak dikang pohara ah si eta bisa-bisa dihuru kurang eta kebonna jeung aki-akina nah aya kitu mah geus kiwari dikawinkeun panggil saksi kawinkeun beres kawin ceng geura teangkeun pamajikan aceng di imah tuh di imah abah aya 2 kamar hiji kamar abah 2 kamar anak abah tah kamar anak abah mah nu kadua awas ulah pahili kamar teangkeun kitu cici berat neangkeun geus kabayang ku manehna guguling ka jelema ieu ceng ridho teh ngawin ridho bah teu lempang teangkeun nangtung maneh eta neuk kalangkahkeun ku beurah ceng kunaon henteu cenah bah horeng kunaon ku eungap lempang ka ditu pas asup ka jero imah ditingali aya 2 pintu kamar cik si abah kamar nu kadua itu meureun kamarna dimulai tidinya perem manehna pas rek dihareupeun lawang eta pan lawang macan aya lawangan ku hordeng doang karena jalmi soleh sanajan boga anggapan cik si abah anakna teu bisa ngomong eueuh letahan tetep kan urang kudu bae uluk salam sanajan di jero imah eueuh sasaha malaikat nu ngajawab keun lah cik manehna yang penting kaula uluk salam manehna bari peureun assalamualaikum ai jol besawara ti jero kamar waalaikumsalam burusut kaluar demi alis juri eta di jero atuh kan karena anak si abah mah pamajikan anak teh bisa ngomong ieu aya suara pan pasti juri kieu cik si abah kunaon ente ceng jika kanu kasieun bah ai imah abah aya jurigan teu ieu dia wah imah aya jurigan bah abdi uluk salam aya nu ngajawab senyum be si abah bari ditahan eta masalah dedengean dia mah tiko dijawab kusaha anak aing teh bisa ngomong teangkeun deui ka ditu pas datang ka hareupeun lawang kamar punten nya ulah ngaganggu maksudna kajurik manehna mah abdi mah pada sejak ka istri punten ka sekitar pan bisa ajurik biasa teh urang sasadu punten bisa ajurik di luhur karak salam deui assalamualaikum waalaikumsalam neuk lumpat sieun si abah laju nama ditahan ngadeg-deg perem tapi na perem ngan manehna mencoba nyodorkeun leungeun
maksudna memeh ditingali ku mata ieu kenyataan bisa kacabak heula ku leungeun sup leungeun dikieukeun ka jero kamar bari peureum ai ti jero kamar aya nu ngabales leungeun deui gep nuk ditarik dicakal ku leungeun teh luhur eta mah ena punten abdi mah punten kusieun juri yakin lah lamun urang ngompol meureun kusieun punten abdi mah sanes ngaganggu punten eta leungeun di jero dicepengan eta leungeun si pamuda dirasakeun ku pamuda leungeunna lembut pisan cik pamuda teh saha anjeun ulah ngaganggu ka kula mah lain sejak ngaganggu anjeun bade ka istri kaula cik eta suara anu lembut di jero kamar ieu istri akang sanes anjeun ulah nyepengan panangan urang teh tacan muhrim ban anggapan lain pamajikanana dawuh leungeunna emang aya naon kitu cik di jero kamar bentak atuh halim ku hulap ningali kenyataan tingali neng halim masanes istri kaula ieu istri aya naon kitu saur abah ge istri mah teu aya panonan teu aya cepilan teu aya irungan malah teu tiasa nyarios panangan sareng sampean ge teu aya istri mah eta si istri nu dilebet teh bari gumujeng nyaur kieu oh kitu jaur abah mohon kieu maksudna abah teh maksudna neng teu aya panonan maksudna panon neng tacan kantos ditinggalikeun kana perkara anu har walaupun sakicep mata teu aya cepilan cepil neng tacan kantos dikupingkeun kana anu har walaupun sakupingan ieu cenah neng teu aya irungan irung neng tacan kantos diambekeun kana anu haram ieu teu tiasa nyarios maksudna ieu letah neng mulut neng tacan kantos diucapkeun kana sesuatu anu haram iwal ti ngaos Al-Qur'an sareng istighfar teu aya pananganan maksudna tacan kantos dicepengkeun kana anu haram teu aya sampean tacan kantos dilengkahkeun kanu haram eta maksud abah mah mangga ayeuna mah tingali neng ku meletet hiji-hiji bisi naon bisi bohong setik-setik eta ka we oh geulis begitu dibuka seluruhna ieu panon bray ari anu aya di hareupeun sosok wanita yang sangat cantik yang sangat lembut yang sangat menawan anu irungna bancet nagok halisna ngajeler paeh gadokna endog sapotong biwirna belah kadaton pipina lesang mantak ti soledat tuma jeung kutu cik paribasa ku geulis ari lempang keplok cenol be pokona jol be siapa kadinya serengeh be seurik di tohana enon ceng ieu abah ngalalaga bae seurik kuari mah ceng ieu abah terus terang bangga ka Aceng mimiti abah bangga ketika Aceng nyaritakeun tentang kronologis apel Aceng manggih apel palit digegel sagegelan sampai nyusul babaraha poe mentarido abah ngadenge carita eta geus bangga ka Aceng sedengkeun ieu abah keur neangan calon piminan tueun anak abah nu solehah nu dijaga ku abah beurang peuting tina perkara dosa ku endung ieu anak lesot ka lalaki hidung belang kitu kok mau hidung-hidung mah gitu begitu nguping carita Aceng
abah bangga cik abah iyalah anu kuaing diteangan teu mungkin lamun lain dorongan kasolehan hanya untuk mencari ridho apel nu palid padahal apel palid geus kamaklum abah ge ridho jeung eta mah teu nanaon subhan gitu tapi aceng kusieun kana murka Allah perkara subhat ge disusul demi menta ridona abah bangga ceng nguping pertama aceng ngomong kitu ngan ku abah dites aceng bener teu ieu kasolehanana titah nungguan naon kebon selama 5 tahun malah aceng pernah dites hiji waktu eta si abah katamuan aya tabu agung ceng alakeun apel pang amisna enggak bah ngalak manehna apel disuguhkeun ka tamu balik deui beka kebon ai gorohok si abah ari dia ngisinkeun aing manita ge nu amis ulah nu hasem jiga kieu kumaha jawaban si jalmi eta bah pan abis lami di dieu damel di abah cacan kantos abah miwara ngasaan sanajan unggal poe ku abi diurusan ai ku abah ulah diasaan mah abi can pernah ngasaan saeutik ge kitu da dicarek teh ya kitu abah tidinya bangga lamun urang eta memeh nu bogana sabah urang gitu urang mah masak di dapur memeh nu bogana ngadahar urang mah geus sabeuh tapi jalmi soleh rasa apel salima 5 tahun terang mana nu hasem mana nu amis hanya tugas nage ngurusan tidinya abah makin srek kana hate makin yakin bahwa aceng jalmi soleh ketika datang 5 tahun aceng nyodorkeun waktos bahwa tos seep 5 tahun dites di ku abah teu dicarioskeun sifatan anak abah nu sampurna malah ku abah dicacatkeun putra abah kumaha jawaban acen mangga abah yang penting abah ridho karena apel nu abdi di dahar 5 tahun yang lalu maka nah istri yang solehah ku abah dijaga penuh dengan kehusuan penuh dengan kehati-hatian sangkan ieu putra ulah terjerumus karena dosa maka acenglah anu berhak mendapatkan sosok wanita yang solehah ieu. Dari kisah ini hadirin orang tua sampai kadinya neangan minantu pantesan cik nabi hei para orang tua carilah calon menantumu yang baik agamanya yang bagus wajah anu kasep anu kaya ngeun lamun eueuh minimal bagus agamana karena dia akan menjadi imam dari anak-anakmu. Pantesan hadirin dari pernikahan ini terlahirlah sosok manusia yang agung, sosok manusia yang hebat, sosok manusia yang go internasional. Siapakah beliau? Imamuna Imam Syafi'i yang hari ini madhabnya kita anut bersama. Hebat itu orang tua. Ieu mah asal aya kanyutan bae minantu sabadoting nu kumaha. Nu hade hadirin. Ini akhir zaman. Bagaimana kita akan mendapatkan putra putri solehah? Apabila kita sebagai orang tua tidak menseleksi siapa yang akan menjadi imam-imam dari anak-anak kita. Kenapa? Karena kita akan dipinta pertanggungjawaban nanti apabila anak-anak kita jauh dari agama. Pikir tak urang. Luak liuk be urang. Ini luar biasa. Pantes anakna hebat. Gitu. Maka orang dari mulai sekarang apapun yang akan menjadi program kita ke depan harus dipikir terlebih dahulu minimal kurang diajikan gitu tah Bang Sadut mana Bang Sadut gitu sibuk di ambulan bae tah maka urang doakeun mudah-mudahan putri dari
bos urang di dia Soibul Hajat, mudah-mudahan sing aya dina kariduan Allah, para putra putrina sing dipasihan keturunan soleh tur solihah, sing aya dina ridho Allah, keun bae bodoh asal ulah tolol. Baik deh, nggak apa-apa bodoh asal ulah tolol. Jalma bodoh ari daek belajar mah ada kemungkinan pintar, tapi jelma tolol dasar geblek tolol ndung belajar beung kan itu gitu. Hese ngadidik jelema bodoh 1000 mendidik jelema bodoh akan ada kemungkinan akan lahir 1000 cendekiawan, tetapi hiji ngadidik jelema tolol bakal ngerusak kabeh. Aya jelema tolol pan mau ngaji, aya tolol lu kumaha dasar bodoh dasar ngedul eta ngaranna tolol. Keun anak urang masih sepak tina pangabisa, masih jauh tina bimbingan agama. Apabila dia ada kesadaran ingin menimba ilmu untuk membina rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, besar kemungkinan akan melahirkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang akan membimbing kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Hoyong ke surga ngeunah di surga. Iya semacam orang calik di dia cangkel orang keun bae ieu teh keur meuli tiket kasur di surga mah ngeunaheun teu kudu masak teu kudu ngejo teu kudu gawe sagala aya dahar sanajan terus-terusan moal modal moal pan urang loba teuing nyeri beuteuk kuari moal engke mah bu komo congean moal ngeunah di surga mah mala ainun ro'at wala udunus sami'at wala khotara ala qalbil basar. Geus lain cacah keun surga mah ngeletak BHT hayang amat bakakak jol di hareup ngomong bakakak ka urang mangga selamat menikmati cik bakakak jajal lamun di dunia lumpat eta jurik dia lain bakakak ieu mah mangga di dahar kurang eta bakakak beres di dahar jol di beta kotok menjadi bakakak teh. Bagaimana puas atau tidak? Berbicara dengan bakakak tadi, bakakak jadi kotok di ngomong kumaha kaula ngeunah atawa henteu. Cik ahli surga subhanallah hibar deui beka ditu. Makanya teu beak-beak di surga mah. Urang hayang bakakak gurame jol gurame anjeun hoyong bakakak gurame rek cobekna tah rek saos tiramna tah misalkan nawaran oh cik urang teh inget ka saos tiram ka maman di ditu lupa jadi eta gurame saos tiram mantep di dahar ku ahli surga beres di dahar hirup deui cik gurame bagaimana servisku memuaskan. Cik ahli surga subhanallah hirup deui geleuir deui dicai makanya moal bea gitu. Makanya eta nu kurang diharapkeun mah kiwari mah urang ngadahar gurame ku tulang ngadahar daging loba teuing asam urat kolesterol tungtungna setruk loba teuing moal itu mah haju awewe ge awewe ih cenah aa ngakasepan bae pugun nenggeh ngagelisan bae direngkas deui pacemut pan eta datang ka isuk pat ieu neng ngagelisan bae age ngakasepan deui babaskeun deui kitu jeung kitu bae eta teh moal eureun-eureun hadirin ngecebek bae terus eta mah. Itulah surga. Maka di surga tidak ada aktivitas kudu ngaji, kudu sholat, kudu puasa, Allah sholat di surga. Sholat eureun, puasa eureun, naon deui ngaji eureun, semua berhenti di surga. Nah, ieu urang carita geus datang ka surga, sedangkan di surga mah sholat eureun, puasa eureun, ngaji ge atuh di surga ieu.
atuh lamun ngaji terus keneh ieu berarti lain surga dunia berarti sedangkan ieu urang carita geus datang ka di surga mah ngaji ge atuh paneureun ya geus di surga kan atuh geus akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.